sia sok salat atuh sok aing mah ka rumah ge wani aing mah lamun tinggalin qada mantap aing mah subuh mah qadaan melulu aing ani aing mah tak atuh geus emang sakitu bisa anjing aing mah jahes mah anugerah ti Gusti Allah jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah ngan teu hudang-hudang emang nang Allah mah bohongan ku Allah teh dihudangkeun aing nyalakeun ka Allah tolol tak budak tapi aing kodo kan ye atuh aing gede hate tetep sorga aing eta mah deres kos kitu mah sebab salat dah siap moal ka sorga jatuh husu atuh soal husu mah dak mah lain deui eta mah bagian kiai eta mah bagian aing mah tuh husu di mana salembur aing coba dengekeun husu jeung mal aya atuh lamun hunu kudu nu husu bae maka sorga atuh mah tuh sorga kosong